bisa-bisa hirup urang di akhir zaman kuat salamet ke diri urang tobatan lah ulah ilueun kanyut batur kuari keur kanyut urang ulah ilu kanyut mun tareng coba sakuat-kuat sesa hirup urang moal kebal deui bakal nyebrang ke alam barzah bakal ditantang pertanggungan jawab ngarade Masya Allah terus-terusan ke hareup beki parah keur kula leutik meureun keur zaman kolot urang mah aya radio ge make batu informasina sakadar sakikituna bae zaman kula aya mulai televisi hitam putih ge mun eueuh aki mah atuh geus belah dia aya listrik digunakeun ku urang pake cacaan kabelah dituna hiburan teu eureun elektronik na makin canggih televisi na terus color berwarna belah dieuna make parabola tambah internet ditambah deui HP terus informasi makin bludak kaharep mah wallahu alam bakal kumaha meureun terus-terusan kagorengan dicipta-ciptakeun tinggal urang mah bae sing kuat nahanana Masya Allah orang sakit geus alhamdulillahirabbil minggu kulantaran teu boga duit ngaji urang pagon urang ge lamun dibere duit ambalaya moal aya nu ka dieu mun teu di puncak di Bali mun teu di Bali di Singapura mun teu di Singapura di Inggris di Paris di Amerika di Hollywood wah semakin mendukung makin ngapak geus teu boga duitna urang berarti urang kudu bersyukur Gusti alhamdulillah abdi teu dibere boga duit ku Gusti hingga abdi daek ibadah ka Gusti geus lah Gusti ulah dibere deui abdi mah sebab nu dibaroga duit di lembur abdi tuh mang anu bau-bau na kana ngaji sabdi masa kali dia bersyukur ka Gusti ku sebab teu dibere dunya teu dibere boga duit abdi bisa ngaji pas-pasan ongkos nagih hadena aya tatangga naik motor pemajikan negering teu diajak aju ngabonceng abdi singgering bae kitu unggal minggu teu bareres nu jelas gerak Allah boga duit jeung teu boga duit teu jadi ukuran tama sakadar dikira-kira dia geninganan nu teu boga duit ge ambalaya di lembur urang nu teu daek ngaji nya teu gablek duit nya henteu ibadah rugi ning rugi deres teu boga duit mah menikmati kaayaan dunia nyana susah aya di nyana bodoh aya di nyana teu salat teu ngaji aya di nyana ieu mah tinggal ngrebekeun wae asana jadi areng neraka ieu prak anak kurang nu kos kitu teh aduh ya sial tah lagai tawa bapak urang nu kitu naudzubillah min dari kamil
masalah mata fi kulli ainin nisfu diyatin wa fi kulli ainin nisfu diyatin ngabedol nonjok nenggel ngarusak mata saparodiat mun diat sempurna 100 berarti saparo 50 onta ngarusak hiji mata 50 onta saonta 20 juta nu gede kali 5 berarti seberapa 100 naon sasalan tuh siang hitung ayo mesti salah doang tak bangun aja egeg-egegan gitu tak kuari bang hitung teh apa tambah barodo bedak kuari mah kudu make kalkulator baheula manghitung teh di luar kepala rek bener-bener rek salah siapa kuari mah masyaallah untuk make kalkulator teh jalan gua sebab teleken guruna ai baheula mah asal di keluar ayo kenapa ya kali-kalian kali 5 gua pari kali 5 monggo seret sianu kedua kali 7 ulak-balik teu bisa-bisa 3 kali 7 2 kali 7 14 3 kali 7 29 4 kali 7 50 guru lah ieu budak teu balik-balik asana ieu baheula pas gitu jadi guru nalikeun teu boga pagawean dengan ngajar teh ngajar we deuk maksud minterkeun murid memeh ka muridnya nana heula kuari mah atuh guru bahasa Sunda urang Jogja bade ka mana jadi dengeng lagi atur yang seri aduh guru bahasa Sunda bah orang Yogyakarta di lempeng-lempeng ya mau lempeng kajian kuku eta sih nu salah aduh kos gitu atuh pan ku urang Sunda aja diseng-serikeun atuh aduh kudu dilemes-lemes epak bade ka ditu itu aya budak ulah kemana-mana bapak pada keterep heula cek murida reng kasabek tuh aduh salah kepala sekolah apa guru nerapkeun guru bae teu becus atuh kumaha muridna teh insyaallah baheula mah guru Beritung guru IPA jadi orang khusus pada Jumat guru agama guys pasti jasa Senin baris ngeunaan jadi orang teh kuari batu buku anak orang ditanya bae isuk libur poe naon poe Salasa poe naon teh aing mah lain nanya poe Salasa teh libur poe naon poe Salasa cenah Pak atuh isuk poe Salasa aing ge nyaho ini libur teh poe naon hari Kartini apa hari naon teu dibejaan ku guru atuh mah tah poe Salasa libur atuh nyaon kabeh kitu mah ieu Salasa sepuyeng geus lah bodoh kabehan nah 50 saparodiat lamun 2 100 lain murah ieu teh mata teh masyaallah mahal weh cenah ieu mah cek Zaid Ki Umar dirusak sote matana geus lamur teu bisa deuleu nya nama lamur malamur geus hese tate lamun plus bisa diobatan min bisa diobatan katarak operasi mun geus bahasa lamur geus operasianeun ieu mah bawaeun modar geus saya dapat plus bisa min
bisa, malah ku hari mah bisa dioperasi hanya 10 menit, dioperasi canggih 10 menit pakai laser. Ya Allah, canggih ku hari mah kurang plus min sok rumah sakit anu canggih mayarna mungkin 4 kali lipat tinu biasa pakai laser. Kurang teh diasupkeun ke borongsong langsung borongsong merah aing mah pokona mah satu bahasanya anjing langsung di laser 10 menit set tanpa pakai kaca dan lain sebagainya. Canggih di mana? Di Kebun Jeruk. Dokternya hebat gak semua. Babari min plus katarak bisa dengan rada lila dioperasi nah di laser. Tapi lamun geus lamur bahasa baheula lamur ieu mah geus teu bisa, geus teu araheun, geus biasana nunggu sekolah datang ke dokter ya ada apa ini pak, ini mata udah nggak ngelihat. Umur berapa pak? Umur ada kali bangsa 80 pak. Udah nggak usah di Eropea pak. Apa itu Eropea? Udah pak ini malah pulang aja, nggak lama lagi juga bapak ini sembuh, roh keluar pak. Garti si bapak, oh ya tuh dah begitu, mata apa tuh melihat juga kan sembuh paling sebulan 2 bulan, terus roh bapak diangkat, wih. Nah, wabikul ini nisfudiyatin walau aina ahwala wa masyata wa belek keur nyeri mata sehingga tuh bisa neuleuh mata teh dirusak keur goreng keur gering keur teu neuleuh ieu tetep bae sabelah saparodia wawar ceor ceor teh artina pecak mata nanu pecak ke manu dirusak na tetep saparodiat ya Allah mah mantek sing hade ulah sok narusak-rusak wa kadza man bi'aini badal bayadun layan kusudu kitu kene bayar saparodiat jelema anu memang boga mata-matana teh aya putihan-putihan teu ngurangan kana caang ai matana bapupan mata teh rupa-rupa orang munele mata orang Indonesia ya kieu mata orang Arab burleuk-burleuk bangun bararagus mata orang Belanda biru mata teh mata orang kitu naon ngaranna Maghribi Maroko semua aya putih-putih paruti mata teh kos buta putih sorot-sorot mata lain-lain biru. Nah malah orang Indonesia mah disengseuikeun ku urang luar negeri. Di Indonesia aya lensa biru jadi kos orang barat kapangi jeung orang barat seurinya nurutan orang aing sia nya cenah puguh aing ge embung cenah teh aing teh hayang kos sia mantak ka Indonesia ge nya teh kulit hayang kos urang mata hayang kos urang mantak nya di urang teh lain action sataranjang teh hayang kapoe hayang kapoe nya mah bule tah hayang kos urang geus moe beonya nama di pantai teh maksudnya hayang sarupa jeung urang resepkeun ka kulit kos urang kadeuleuh ku urang Indonesia moe atuh tambah hideung saturut-turutna bae belum orang Indonesia tanya heula atuh masih hideung moe atuh geus balik teh leteng itu jauh maksud orang Indonesia teu jauh maksud turutan pajar action atau lain teh. Nah nyana embungeun boga mata biru embungeun boga kulit bule maka datanglah nyana ke negara tropis moe awak mata supaya burleuk hideung dideuleukeun ka panon poe nu mantak begitu di Indonesia 3 bulan 5 bulan baliknya ke Amerika ke Inggris ke Perancis raresepeun urang ditu dulur-dulurna batur oh bagus amat
cen aya kulit bagus amat teh kulit ditaluturkeun ku ari urang Indonesia meuli lensa nu biru teh kadeuleu kunyana ih tolol sia cen kitu teh buku ge hayang kos sia kudu sia hayang kos aing entak teh nyaho maksud bari Indonesia babaratan diri burut itu beres ya ayam matana putih dirusak tetap saparodiat ya Allah kumaha lamun memang putih kekolot-kolotan bagi putih ngurangan dedeuleunana caang rada kurang painna kosok pakistun saparo lamun 50 bagi 2 berarti 25 nah tinggal dideuleu kunyana ieu tadina ieu teh jelas barang ngaputihan setengah jelas 25 barang beuki ka dieuna beuki parah teu kadeuleu remeng bagi 3 berarti sasulus nanyana geus lamun 50 bagi 3 berarti hiji 15 leuwih nya tah eta jadi sasulus berarti hiji berarti 10 15 lah 15 tinggal gitu be pembagianana Ilam yang babi paukumatun lamun memang henteu kapelanggeran yane putih sehingga galengitkeun kana cacang nah ieu mah sakadar hukumah teu aya batesan ieu mah torogan anu kira-kira sesuai sabaraha beres ceuli beres mata kuari talapok matana tah ieu pan lamun Sunda mah talapok mata mun Melayu telapok mata aja kan ini namanya apa ini telapok kelopak mata kelopak bayi seberapa tahan di jerona ieu mah talapok kelopak mah ya kubilnya lah susah amat kubil wa fi kulli jamlin rumudiatin ngarusak kalapok mata seperempat diat berarti diat 100 sabelah 50 kuari nu dirusak ieuna 50 bagi 4 nah ieu 15an kira-kira kurang leuwih weh cenah ieu mah jamatana ge buta nu dirusak talapokna walau li akma sarajan mata nama buta tetap talapokna nu dirusak seperempat diat bae wa marinin dia tuan jelema ngarusak irung mahal ya irung ya mahal ya 100 onta irungnya 100 onta ya mahal irung tah cucungurna doang tulangan ya kade kan ya tulang datang ka dieu tulang tah ieu ngaranna marin tah nu tulangan di bahasa Arab ngaranna marin di Cikupa mah haji marin berarti haji cungur eta sa-Arab-Arabna bae ngaranan teh marin asal kade ge Arab we burung tah ieu marin tah ieu tah cungur tung cungur ngaranna marin dirusak sakieu ponges teh diponges 100 onta ya Allah mahal ieu nu mentak sadajan hebat operasi irung di Jepang disebut operasi plastik aya daftaranana berapa banyak di Indonesia kurang mana kecamatan mana desa mana nah eta teh aya daftaranana ternyata di kecamatan Cikupa geus aya 10 manusia anu operasi plastik
Kecamatan Pasar Kemis cuman 3 orang. Saya ti Pasar Kemis nah saroleh kene. Tapi kan mau nggak ada. Ponges kabeh meureun tah mah. Pasar Kemis urang mana meureun urang teh nyaho dina daftaranna aya 3 tapi Cikupa aya 10. Gagal kabeh. Jakarta nu loba mah Jakarta, terutama bintang-bintang film. Artina gagal teh kumaha? Henteu bisa bebas nya hirupna mun teu diurus bau. Asal kapanasan leeh, yeuh teu naonan. Kapanasan leeh, eleh lilin mata batu. Dapur nya nama pusak pasak berubahna langsung meret berem ide eta mah kudu diurus luar biasa teu meunang kanu panas nya nama aya naon karangarana itu payungna khusus anu ngaraksa ka dieu payungna payung khusus dinu panas ge kudu make payung bae ka dapur teu bisa obatna kudu terus-terusan teu dipake bae aturan-aturanna buruk bau ya lah geus urang mendingan kos kieu bae saya ayana lah dibagus-bagus gedeg naon tuh urang mah pamajikan urang na ge sakikituna ayana urang bagus pamajikan jore na naonan atuh geus bae nu jore kapanggih jeung nu jore masalah jore soteh cek nafsu padahal buatan Allah mah eueuh nu jore naon sebab saha nu bisa nyeun irung ge eueuh nu bisa nyeun irung oh beda buatan Allah jeung buatan urang beda jauh beda buatan Allah jeung buatan manusia ieun mobil katabrak truk penyon entop coba buatan Allah ku urang katabrak gua gedean ini buatan Allah bagus gitu tah Masya Allah buatan manusia mah diremes-remes kempes buatan Allah diremes-remes gede ya kerja ditekan beda buatan manusia jeung buatan manusia mah kamana bae aduh Gusti Allah beda teteh dak ieu talapok mata dirusak awas irung dirusak kena sanksi tuh silih geus mata geus talapok mata beres irung geus tinggal urang nyaritakeun